Jangan-jangan bimbing sosok siluman penghuni di mustaka. Jagoan kehancuran Radeung tolong Radeung. Rasakan hulu balang iblis ya. Ulah hilap subscribe, like, sareng komen apa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bayayan. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki anu sajan raskeun hanca dongeng anu katunda. Nyaeta lalakon Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina jejer carios tapak siluman. Ayeuna urang teraskeun nya ka bagian anu ka-16. Nyarengan pamirsa anu nuju lelason nya saparantosna sadi dinten urang ibadah saum. Oge kangge nyarengan pamirsa anu sakedap deui panginten saur deui nya. Mugi-mugi sadayana lancarnya dina ngajalankeun ibadah saumna di paparinan kasehatan lahir sinareng batina dijembarkeun manahna digampilkeun rizkina ditebihkeun balaina oge dilancarkeun sagala rupi aktivitasna amin amin ya rabbal alamin. Ngeureuyeuh deui pamirsa satecan aki medar dongeng kangge nu nembean mancon nembean ngandungkeun mangga ulah asa-asa di subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana kanu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi atuh sasarengan urang teh nya nu parantos sabaraha taun 4 panginten atau nepi 5 hilapnya tos lami pokona mah. Mugi-mugi wae tiasa janten pangreuah-reuah anggoning urang ngamumule seni dongeng Sunda. Supados seni dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep rempeg, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda parsamakna sor bajigur sareng awugna oge aya kolak cau pamirsa. Mangga kaparayun sadayana prung Kebo gadung nitenan Sanjaya ret kaluhur ret kahanap panona bulak balik nitenan dedegan Sanjaya Galunggung. Tenaga jerona roh sagri nilik tina dedegan jeung ciri-cirina ieu jajaga teh kawas Jawara Pedang Dewa. Tapi lain Jawara Pedang Dewa sigana mah. Apanan Jawara Pedang Dewa mah teu lolong. Ieu jajaga mah panona kawas teu nempo. Manehna rungah ringeuh jeung dungak dengdek kitu kawas anu maca gerakan aing ku pangdengena. Mikir tepi kadinya kebo gadung ngagero. Sabae ge anjeun. Kaula teu paduli. Tetep bae sirah anjeun kudu dibencarkeun ku kaula beurit solokan sia. Hiat.
Kebo Gadung ngagajlang bari ngalepas tajongan ngaruntuy kana beungeut Sanjaya, tapi kabeh tajongan Kebo Gadung teh bisa ditakis ku leungeun jawara pedang dewa. Hiuk hiuk hiuk. Plak plak plak, wut wut, des des des, kolebat, wut jabron. Ayo! Ngadadak Sanjaya muterkeun awakna suku katuhna ngalayang najong sirahna Kebo Gadung. Tajongan Sanjaya lumayan tarik sarta geus dieusi ku Tanaga Jero. Nyieun Kebo Gadung macang kabelah katuhu labuh gugulitikan dina taneuh tuluy ngagerung nahan kanyeri. Leungeun katuhuna nungkup irungna anu ngucurkeun getih kentel anu ngalemereh ngaliwatan kana bibirna. Leuwih hade ge anjeun gancang mulang Kebo Gadung. Ulah coba-coba ngiwat adik kuring. Cek Sanjaya nyaritana Daria pinuh wibawa. Bangsat hapeuk sia. Gerem Kebo Gadung bari nguniang hudang. Daripada angge kula ditandasa ku guru. Leuwih hade ge urang ngadu nyawa di dieu cucurut bodog sia. Set. Bedog badag dipesat tina sarangkana. Bedog kokole nyayan katojo ku cahaya panon poe diulinkeun ka ditu ka dieu ku Kebo Gadung ngahaja mamerkeun jurus bedogna. Manehna poho lamun lawan teh teu bisa nenyo, teu bisa nitenan gerakan bedogna. Sanjaya ukur tulang teleng we merhatikeun sora anu ngadeukeutan ka arah dirina. Ngahiungna sora bedog anu diulinkeun mapas angin kadenge beuki ngadeukeut ti arah belah katuhu. Hiu kolebat hut. Kebo Gadung muterkeun awakna tuluy bedogna ngadius rek mapas cangkengna jawara pedang dewa. Sanjaya gancang ngawungun jurus caringin rungkad, awakna labuh rata jeung taneuh dina kayan dua dampal leungeunna nahan awakna. Plos atuh sabetan bedog musuh teh liwat di luhureun awak Sanjaya. Kebo Gadung gancang malikeun deui bedogna ngababad leuwih hanap rek mapas sirahna Sanjaya anu keur ngagoler ditahan ku dua leungeun. Sanjaya gancang nekankeun dua leungeun kana taneuh, wut. Awakna langsung melenting ka luhur. Nyingkahan babadan bedogna Kebo Gadung. Tapi Kebo Gadung teleh gerak, manehna gancang ngawangun jurus ngajul manganeuh, manehna ngagajleng bari ngirimkeun hiji tajongan suku katuhu. Hiu kedug, aduh. Tajongan Kebo Gadung ngahancap pisan beuteung Sanjaya, kalayang curalit blug Sanjaya labuh tibanting kana taneuh. Modar sia ayeuna mah bangsat hiot. Kebo Gadung teu mere kasempatan pisan kalawana pikeun hudang. Manehna langsung narajang deui bedogna ngaheumat ka hareup hiuk wut, tapi ngadadak wutrang platok. Bedog eta teh ngadadak potong jadi dua. Hiji batu ngablesat gancang ngahantem tengah-tengah bedog, anu nyababkeun eta bedog teh jadi potong. Kebo Gadung ngolohok bengong, nenjo bedogna ngadadak potong jadi dua, dihantem ku batu koral sagede siki tangkil. Namun lain dieu siku kakuatan Tanaga Jero anu rongkah pamohalan batu leutik eta bisa motongkeun bedog badag anu dijieun tina wajah anu teuas. Sawaktu Kebo Gadung masih molohok bengong, nempo bedogna anu kari sabotong, hiji bayangan ngolebat gancang kaluar ti satukangeun rerungkunan. Kolebat wut. Bayangan eta warnana kulau sata langsung bae narajang ka Kebo Gadung. Hiu kedug. Meh bae Kebo Gadung teu bisa napas. Dadana karasa kawas anu jebol, ambekanana katutup pikeun sakedapan. Awak jangkung badag eta ngalayang ka tukang tuluy neungar hiji tanggal kait dug ber. Dang-daunan mawur saharita akibat tina teu meragana Kebo Gadung jeung tangkal kai. Aya jalma sejen anu milu campur kana ieu tarung. Saha jalma nanya anu geus mihak aing? Sanjaya ngabatin dina hatena.
Sanjaya harita gancang hudang leungeunna rumpa-rampa neangan cekelan. Harita kadenge sorana kebogadung ngagantawang. Bagong kolot, rupana anjeun hayang milu campur kana urusan kula, hah? Rasakeun sia hieuan. Kebogadung teh ngagajleng maju narajang jalma nu anyar datang. Kawas lodaya anu ngarontok kana mangsana. Hiu hiu hiu, wut wut plak plak plak, tus tes tes hiu wut. Keduk, jedak, jeduk, kejerot, beledak. Gawat. Kadenge sora bukbakna tenggelan jalma nu make papakean kawas pandita warna kulau eta nandakeun lamun elmuna aya di tingkatan anu luhur. Disusul ku sorang ngagerungna kebogadung anu kaseret mundur sababaraha lengkah akibat kahanca tenggelan ngaruntuhina jalma nu anyar datang. Kebogadung tuluy ngutahkeun getih kentel lambaran. Disela sora onghek-onghekanana kebogadung anu keur utah getih. Kadenge sora ngahehe seuri jalma nu anyar datang. Sanjaya ngarasa asa wawuh ka eta sora seuri teh ngan bae poho saha ngaran jalmana. Bangsat anjeun, gerem kebogadung marinahan rasa nyeri dina dadana. Kula bakal datang deui pikeun males kalakuan anjeun ieu. Daguan sia wawalas kula bangsat peot. Wes kolebat. Sanjaya ngadenge suara lumpat anu ngajauhan eta tempat. Sanjaya ngagerentos dina hatena. Kebogadung lumpat. Saha nu nyieun manehna tepi ka jicir mabur. Celi Sanjaya ngadenge lengkah ngadeukeutan ka dirina dina jarak satumbak sora lengkah eta teh eureun. Tapi tuluy disusul sora lengkah sejena tiarah tukangeun Sanjaya. Kawas lengkah jalma nu kara kaluar di tempat nyamunina. Pamirsa sadayana ulah hilap dongeng di alpukahanku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kanca wargi tepas Sunda anu perantos biasa tanapi remen gulah galeuh ngalangkungan aplikasi Shopee atanapi Lazada. Tiasa gulah galeuh atanapi balanjana ngalangkungan link anu aya di deskripsi dongeng atanapi ngalangkungan produknya anu aya di pojok handap kenca ieu video. Klik salah sawiosna produk nu aya. Mungkin pamirsa bakal lebat kana aplikasi Shopee sareng atanapi Lazada nya. Saparantosan lebat ka aplikasi Shopee atanapi Lazada mah pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge. Bebas sakahoyong sa priyogina pamirsa. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Oge ngarojong kana padaran dongeng aki hatur nuhun pisan. Anu palai nyawer tiasa ka seratan anu aya teras seratan terima kasih gambar eceng di handap videonya di geser-geser atau napi tiasa langsung ke Shopee Pay, GoPay atau napi akun Dana di 085210982379. Urang kedeui dongengna prung. Sanjaya harita gancang nyarita ka jalma nu nulungan dirina. Hampura kisilah samemeh kuring nganuhunkeun kana pitulung salira. Kuring teh hayang apal heula saha kisilah teh. Cucut diangeun kere dicacag leutik-leutik. Disuguhkeun ka nini tukang ngaluis. Tetep banget kasep kula sing sidik. Ieu kula tukang ngalempeuhkeun hate wanoja geulis. Akhirnya si pakar pantun. Sanja langsung bayakin lamun eta jalma teh si pakar pantun. Anu geus dianggap ku dirina minangka kolot sorangan. Sanjaya oge yakin.
Lamun anu muncul di satukangeunana teh pastina kadal ginting. Palayan satyana Resi Pakar Pantun. Yang katempona Sanjaya ke dina kayaan teu bisa nempo ieu teh kawas nu lolong. Cek kadal ginting anu make papakean hejo kolot diiket ku lawan bodas. Resi Pakar Pantun ngadeuketan ka Sanjaya tuluy ngagupaikeun leungeunna di hareupeun pisan panon Sanjaya. Sanjaya cicing bae sarta katempo bingung. Kadal ginting nyarita deui, "Eyang teh kumaha tuh? Jamal lolong kalah dikupayan tuh moal ge malesan." "Kuliah mah ukur nyoba sia. Nyaho bener panonna teh teu nempo." Cek Resi Pakar Pantun muncereng ka palayana. "Pami Eyang teu percanten mah dicolok bae panonna Eyang." "Panon anjeun bae anu dicolok Mang Kadal," cek Sanjaya bari jeung bageut. "Weh, jadi bener panon hidup teh teu nempo Sanjaya," cek Resi Pakar Pantun mimiti ka tempo regeng tuluy manehna mantun. "Angin cucut jeung kere erep minum cai langsung cikendi kenaon boga beungeut kasep. Namun teu bisa ngintip awewe mandi." Menik anu ngabandungan ti luhur tangkal apa lamun keboga geus init. Manehna gancang ngagajang turun pikeun ngagabung jeung Sanjaya. Tapi kusabab panonna teu bisa nempo tincakeun, menik kalah turun kana tak-takna Resi Pakar Pantun pisan celek atuh dua sukuna jadi nincak tak-tak kenca katuhu Resi Pakar Pantun. "Aduh, naon anu ditincak kuing ieu Kang? Empuk ning gawas timuning," cek menik bari ka tempo regeng. "Budak geblek bedegong," cek Resi Pakar Pantun bari nepak suku menik plok. "Ayo geura turun. Anjeun teh nincak tak-tak kula ieu teh lain timunjing." Menik gancang ngagajlang turun tina tak-takna Resi Pakar Pantun sedangkeun kadal ginting jeung Sanjaya ting cikikik seuri ditahan. "Amun teu salah denge kawas aya sora Eyang Resi Pakar Pantun Kang," cek menik ka Sanjaya bari leungeunna rumpa-rampa neangan leungeun Sanjaya. Resi Pakar Pantun jeung kadal ginting beuki bengong bari hatena ngarasa karunya ningali menik oge nandangan lolong. "Be, jadi si menik ge milu lolong," cek Resi Pakar Pantun. "Aduh, menik karunya teuing yeuh. Kunaon hidup boga panyakit gegeran pipilueun lolong ka Sanjaya," cek kadal ginting bari gancang nangkep menik. Kang, uing menang hui gede pisan ieu," cek menik bari ngagugunyang sirahna kadal ginting. Sirahna kolot kalah disangka hui," cek kadal ginting bari ngaleupaskeun tangkepanna menik. Sawaktu menik ciciri hilan seuri. "Carita kenyaon anu geus karandapan ku hidup jeung menik Sanjaya. Tapi kahijab duaan kiwari teu bisa nempo," tanya Resi Pakar Pantun. "Dewa Semprong anu geus nyababkeun kami jadi kawas kieu teh Ki," saterusna mah Sanjaya nyaritakeun. Ti mimiti manehna papanggih jeung Dewa Semprong tuk tepi kadanget harita. "Lamun kitu, hidup jeung menik teh kudu sibeungeut ku cai sendang katuan Sanjaya," cek Resi Pakar Pantun. Senang katuban mangrupakeun hiji balong anu caina herang agenya suarana hejo bersih. Balong eta ayana teh di jero karaton Jarami milikna Ratu Cumbutari. Naon bae ge anu ragrag di luhur sendang katuban, eta barang pasti ngaleungit sacara gaib. Kusabab eta sendang katuban kajaga kabersihanana. Karaton Jarami ayana di nagri Wilwatikta, anu ayana teh di Gunung Purwa.
Nagri eta aya dina kakawasana Ratu Cambutari anu pernah dibantuan ku Sanjaya Galunggung dina ngelehkeun si anak raksasa anu katelah barakoak teh. Sedengkeun Ratu Cambutari sorangan adi ti bapana Menik. Ngeunaan lampan Sanjaya di Gunung Purwa bisa di Bandungan dina dongeng anu judulna Lumaku Purwa. Dongeng Lumaku Purwa 300 langkungnya bagiana tos tamat sadayana dipedar di Kandaga Tepasun akan dipilihan bae dina playlist atau dina video pemirsa. Sedangkan kesaktian Cai Senang Katuban memang ngalewihan dina kasaktian anak kujang orai emasna Jawara Pedang Dewa. Cai eta mampu nyagerkeun sakabeh kasakit sarta tatu naon bae oge. Bisa beberapa kali Sanjaya teh kapaksa ngagunakeun Cai Senang Katuban pikeun ngubaran kasakit sobat-sobatna anu teu bisa dijagerkeun ku kujang mustikana. Sababaraha kasakit jeung tatu anu pernah dicagerkeun ku Cai Senang Katuban diantarana nyaeta tatuna racun dampal wungu anu karanapan ku Getih Prabu teh muridna Resi Badaraya. Oge tatu tina kasaktian tongkat guntur pire anu nyieun Halimun Tunggara harita jadi patung batu. Kiwari kalolongan Sanjaya jeung Menik anu ngabutuhkeun Cai Senang Katuban. Resi Pakar Pantun jeung Kadal Ginting milu maturan Sanjaya pikeun lumampah nuju ka Gunung Purwa. Resi Pakar Pantun teu tegaeun lamun ngantep Sanjaya lumampah paduduaan jeung Menik anu sarua lolongna. Sabab manehna ge sabenerna mah ngemban tugas ti guruna Sanjaya. Bari lumampah Resi Pakar Pantun nerangkeun ngeunaan tapak siluman ka Sanjaya. Memang tokoh-tokoh kolot teh rame nyaritakeun kemunculanana si tapak siluman. Cek Resi Pakar Pantun bari nuntun leungeun Sanjaya sedangkeun Menik digandong ku Kadal Ginting. Saha sabenerna si tapak siluman teh ki? Tanya Sanjaya. Manehnya teh tokoh kolot anu pernah ngarajaan dunia Pasilatan samemeh guru hidup Soratan Parupa. Sawaktu Soratan Parupa alias Ki Padma Umbara dianggap tokoh pangsaktinya di dunia Pasilatan, tapak siluman mah geus maot. Tuluy kunaon manehna ayeuna bisa hirup deui? Mayitna memang bisa hudang deui lamun kasimbeuh ku Getih Parawan. Sanajan ukur sakeclak Getih Parawan anu maseuhan mayitna tapak siluman, manehna bisa hirup deui. Sabab tapak siluman mibanda ilmu sukma Parawan. Ceuk kacerangan sababaraha urang sesepuh oge kacerangan ti guru hidup sorangan. Yen cenah makamna tapak siluman anu ayana di Pasir Sagara teh sababaraha waktu ka tukang ngarandapan musibah longsor. Nya wing oge ngadenge eta beja teh go 20 ka tukang sawaktu salila 70 ting hujan turun teureun-eureun. Menik milu mairan tina gandonganna Kadal Ginting. Bener, cek Resi Pakar Pantun deui. Musibah longsor eta karandapan ku lembur Parekembang. Mesa tengahnya warga Parekembang maot tiwas dina kejadian longsor eta. Sigana bae teu kahaja rarongkong mayitna tapak siluman teh kakeunaan getih salah saurang korban longsor anu masih Parawan. Getih eta anu ngahujangkeun mayitna tapak siluman. Manehna rek Marespati kaurut lawan-lawannya. Satahayang nuntaskeun cita-citana minangka raja di raja dunia Pasilatan. Ku cara ngabasmi sakabeh tokoh nu dianggap luhur ilmuna.
Tuluy baheula anu ngelehkeun tapak siluman teh saha Ki? Baheula tapak siluman dielehkeun ku Kang Mas Purbapati acawa guruna Soratan Parupa. Oh, Sanjaya ngagerendeng tuluy ngahulang. Jadi sasaran dendam ti tapak siluman ayeuna teh muridna Purbapati anu tayalian guru hidup sorangan Sanjaya. Namun sora can Parupa boga murid deui, tapak siluman ge bakal nandasa muridna Soratan Parupa. Hartina kuring ge kaancam ku dendamna Ki. Nya kitu kira-kira mah. Sabab eta dina gempungan para tokoh sepuh. Kula teh dipenta bantuan ku Soratan Parupa pikeun nepungan hijab. Sarta mawa hijab mulang ka Guha Uncal. Soratan Parupa guru hijab bakal mere tugas ka hijab pikeun ngerehkeun tapak siluman. Sabab sesepuh pasilatan menang beja. Namun tapak siluman kiwari geus ngawasa hiji ilmu anu bahaya pisan. Anu katalahna teh ilmu bajang rampak. Dina kayan kitu, hiji bayangan beureum ngolebat datang kolebat celeg ngahadang hareupeun pisan Sanjaya jeung anu sejena. Kabeh ngajenghok ngeureunkeun lengkah. Bari Sanjaya mah teu nempo. Nu datang teh saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Hehe, ieu teh tos wancina bade saur ieu. Aki matakna ieu liren heula da waktosna seep ieu saur. Salalaur ieu sadayana para mancor salam dunya anu nuju saraumnya. Hehe, punten ngawagel ibi ya. Ieu nyanak ieu naon pais impun kangge saur tah. Terus aya naon ieu teh? Aya sambal teri disuukan nya. Tah ieu aya oge ieu goreng oncom. Gehu oge nyanak pamirsa tah. Oge aya keneh ieu teh tilas tadi sonten nya. Aya kolak walu, kolak cau, kolak canil, kolak sagala rupa ye. Sok mangga ye jarajan heula sok. Da ieu teh sakedap deui ge saur. Ah. Wah, pamiarsanya. Kuno rajulna bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina lakon tapak siluman bagian ke-16. Cak urang teuneun heula dihanelem sieum gesan sampeureun urang tuna heula dihanjuang siang gesan aleun urang sampeureuing ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa anu satia manco satia ngandungkeun satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki-aki oge ngadongeng dipalih ditu di palihan Kidagar Official pamirsanya. Tos bade namatkeun deui judulna Jaga Riksa Kebon. Oge tos namatkeun kasaradnya dongeng jurig. Mangga nu palai dongeng nu sanes tiasa di Bandungan dipalih Kidagar Official. Hatur nuhun pamirsa kasadayana panginten sakitu heula nu kapihaturnya. Aki namit mungkur heula mugi sadayana dilancarkeun dina ibadah saumna. Oge teu aya halangan harungan sagala rupina amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca.